Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ujang Nyai Incu Aki Mitra Dongeng Sunda anu satia di mana wae ayana. Wilujeng patepang deui dina acara Kileuksa Ngadongeng. Danget ieu Aki bade neraskeun hanca medar dongeng anu judulna Sikabayan jeung Bujur Munding. Nanging sateu acan Aki ngawitan ngadongeng, punten nya toel heula tombol subscribe, suka, eta sakantenan toel locengna. Hatur timpah nuhun kasadayana. Dina bagian anu katilu, harita teh Sikabayan didalak kuno boga sawah lantaran muningna ngaranjah pare anu keur sumedeng beukah. Terus diriungkeun jeung si Abah. Kumaha nasib Sikabayan salajengna? Sumangga nyangakeun dongeng Sunda dina judul Sikabayan jeung Bujur Munding bagian anu kaopat. Wilujeng ngadangukeun. Aya naon sia teh Kabayan? Teu sopan deuleu kakolot gogorowokan. Tembal si Abah bari ngadeuketan. Tukung si Lila geus ngariung jeung mangkarna. Itu bah, mangkarna ngamek. Parena beak sakotak dihakan ku Munding Abah. Nah, make menta ganti rugi ka uing. Cek Sikabayan bari nunjuk ka mangkarna. Ngadenge omongan Sikabayan kitu, si Abah kalah malik nyorongot teu sukaeun. Ari sia kalah ngambek ka kami, pan eta teh munding duaan, nya gantian ku maneh peupeurieun ngarit embung. Si Abah nulak cangkeng kabawa ambek, panonna burahay beureum. Tapi Sikabayan bisa keneh nahan amarah, pok deui ngomong kalayan tenang. Ke. Ari anu ngahakan pare, bujurna atawa huluna bah? Panona melong kana beungeut si Abah. Di mana-mana oge anu nyatu mah huluna Kabayan. Nya heueuh, anu ngahakan pare mangkarna teh Munding Abah, lain Munding uing. Jadi anu kudu ngagantian mah Abah, lain uing. Cacap ngomong kitu, Sikabayan ngaleos indit ninggalkeun Abah jeung mangkarna anu silih pelong. Itu si borokokok kalah mantog, dasar minantu kejul sia. Bah, kumaha ye teh? Rek ngagantian atawa moal? Mun moal, hayu urang ka kantor polisi. Mangkarna tegeug, panonna mencerong ka si Abah, nu ditanya teu wasa ngalawan deui. Kapaksa nyanggupan rek ngagantian, sabab ari kudu unggah balewatangan mah ke heula. Ngan hatena ngageremet amek kaminantuna. Heuleut sataun ti harita Munding teh ngajuru anakna 2. Sikabayan jeung Abah bungaheun pisan, malah iteung jeung lamsijan oge datang narempo. Ari Sikabayan kawas anu api lain, loba anu juljol nempo teh teu pati dipalire. Toh Kang Lamsijan, danyaan Munding teh geus anakan hugmani 2. Bagja Kang Kabayan teh usahana mu cekil tere hasil. Cek nyitung marah mai bakat ku bunga lantaran pagawean Sikabayan tereh kapetik hasilna geus kaala buahna. Bagja temen iteng. Syukur alhamdulillah. Ari leukeun mah teu burung aya hasilna nya. Tereh batian atuh usaha teh. Tembal Lamsijan dari anaker. Manehna oge milu bunga ka Sikabayan. Nyi itu ngadeuketan ka salakina. Terus nyodorkeun dampal leungeun ngajak sasalaman bari pok ngomong. Selamat ya.
Tapi ku si kabayan teu ditampanan kalah ngadilak bari ngomong semungoa. Naon eta teh yuh yah yah sagala. Ih, apan milu bunga ka akang ngingu muning geus batian. Kumaha ari abah geus debejaan. Nyi Teung tetep sabar, da hatena keur bunga. Teuing tanyakeun we ka si Lamsijan. Ngeus tadi geus debejaan. Geura moal lila deui ge ka dieu. Tuh geuning, cek si Lamsijan hideng nembalan. Tekung silila abah jeung ambu daratang semurusuh. Jauh keneh oge geus katara suka bunga, lantaran geus ngadenge beja yen muningna anakan. Cek pikirna tegaplah usaha teh, da geus kasawang pibatiunana. Komo ayeuna mah keur mahal daging, harga muning teh jutaan. Datang-datang si abah nyarita tatag tur daria. Bagja ambu, usaha teh tereh batian yo. Muning urang geus anakan, hog manisa dua-dua. Langka anu kieu teh ambu, sabab muning mah lain kelenci. Heueuh, matak oge kudu rajin abah. Ari kudaek jeung leukeun mah moal burung aya hasilna. Tah geuning geus anakan yeuh muning teh. Tembal si ambu bari ngadeuketan ka anak munding. Kasih kabayan mah meh-mehan teu malire. Geus wareg nitenan anak munding, si abah ngomong dareh-deh naker. Hei kabayan, urang teh meunang bagja nya euy. Anak munding teh mani marontok hug manisa dua-dua. Meureun hiji sewang nya euy. Nya heueuh hiji sewang apan modalna oge papatungan. Tembal si ambu milu reueus. Da si kabayan mah hare-hare wae. Batur galecok ngomong teh bangun teu mirosea. Nenyo galagat kitu Nyi Teung ngarasa hariwang bisi abah jeung ambu bendu. Terus Noel kasalakina pok ngomong. Kang kabayan, kunaon hare-hare wae? Itu abah jeung ambu ngajak nyarita. Ulah kitu kakolot teh atuh pamali, geuwat tembalan. Ngomong naon cenah Lamsijan? Si kabayan kalah nanya ka Lamsijan. Atuh puguh Nyi Teung jamedut baeud da asa disapirakeun. Aduh maneh mah kabayan, diajak ngomong ku Iteung kalah nanya ka dewek. Abah jeung ambu teh bungaheun, mundingna geus anakan. Tembal Lamsijan rada keuheulun. Munding saha? Ceuk si kabayan deui. Ih sok kitu maneh mah kabayan. Munding maneh jeung munding abah geus anakan. Ceuk Lamsijan bari nunjuk ka si abah. Tapi si kabayan tetep teu malire ka si abah. His, teu bisa. Pun, teu bisa. Naon kabayan? Naon anu teu bisa teh ha? Amak ongkoh ka si kabayan teh. Bah, anu anakan teh lain muning abah, tapi muning uing. Rek dibagi dua kumaha, sanajan anakna sawidak oge tetep we milik uing, teu bisa dibagi-bagi. Teu bisa. Ceuk si kabayan bari pepeta. Atuh si abah teh beuki ambek, haok nyentak. Naon sia? Sia terek nipu kakolot ha? Heueuh, dasar minantu ucut burung, eueuh pisan kahidengan hirupna teh. Kalakuan anger wae teu aya euih-euihna. Sia teh irah rek eling atuh kabayan. Kumaha urusanana make jeung ngomong kitu sagala. Dasar belegu. Si ambu milu sesentak. Curugna mah dibentik-bentik wae nunjuk kana irung si kabayan. Har. Nah, ari abah jeung ambu bet ngomong kitu. Poho atawa api-api poho ieu teh pan geus heula cak. Munding abah huluna, munding uing bujurna. Si kabayan sabisa-bisa negerkeun hate.
anu geus mimiti panas deui ngomongna rada leuleuy. Ya heueuh urusan eta mah kitu, cek si Abah deui. Ari anu ngajuru huluna atawa bujurna Abah? Ya di mana-mana oge anu ngajuru mah bujurna belegug. Nah hari sia bodoh-bodoh teuing anu kitu-kitu wae mani teu ngarti. Si Abah pepeta bari jeung kakerot. Mun kongang mah hayang najong ka si kabayan teh. Tapi si kabayan kalah beuki tenang pok ngomong deui. Lain bodoh bah, uing mah ngelingan ka Abah sarta ngajak bener jeung satia kana janji. Apan anu ngajuru teh munding uing. Nah Abah make wani ngaku-ngaku. Ieu mah duanana oge munding uing, da ngajuruna oge tina bujurna, lain tina huluna. Sok pikiran bah. Barang ngadenge omongan si kabayan kitu, nyel si Abah ambek. Terus nangtung nulak cangkeng, malah si ambu oge milu ngagidir nafsu, huntuna mani kakerot, ngancan wani ngomong deui. Ari nyi teu bingung, sabab itu salaki, ieu kolot. Kitu deui lam sijan ukur colohok bareuheudeun. Lila-lila teu katahan si Abah nyentak bari nulak cangkeng. Haduh, kehed sia borokokok. Nasia teh kabina-bina teuing ka aing teh kabayan. Kumawani nipu ka aing deuleu. Lamun nyaho rek kieu mah teu sudi najis make kudu papatungan jeung minantu atah adol. Geus ayeuna mah pencit wae muning teh sia. Nyapek teuing rek dipencit mah bah. Di mana-mana oge mencit muning mah beheungna tara bujurna. Eta mah muning Abah, muning uing mah moal kapencit. Si Abah kala beuki ambek beuki jengkel, gero ngamek kalam sijan anu keur colohok. Lam sijan, teang tukang jagal euy, urang mencit muning. Sakalian jeung si kabayan urang jagal, tuman teuing. Curugna mani bentik. Nunjuk ka langit. Hah? Si kabayan calangap bakat kuruwas. Lam si jan jeung Nyi Iteung teu warani ngomong, menang sajongjongan mah ngaharuleng. Lila-lila Abah jeung ambu silih reret terus ngaleos ninggalkeun kandang munding. Cag. Ujang Nyai dongeng na seep tamat dugi ka dieu nya. Atuh panutup catur pamungkas carita bilih aya anu kasabitna minuju alit atanapi kasebat asma anu dewasa atanapi kasindiran lakuning perlampahan hapunten anu kasuhun margi ieu carios mung ukur karangan. Sakitu anu kapihatur permios cag.